Hayang mamah mada siga batur. Hayang kumaha ieu teh? Nusok marahin di sosmed. Atuh tinggal main. Pan mamah oge aya HP mah. Nyapan mamah mah atuh baringung rekomen teh siga batur nu karomen. Belah mana nu jadi bingung. Nah aing mah HP aya tinggal komen. Ah bapak mah teu ngarti. Itu ngerti belah manana ieu teh? Satu palarugu sok jelaskeun cing. Mung ngajelaskeun di dieu mah era. Make jeung kudu era da usah saha. Araneh wae moal aya nu nyusurikeun. Heueuh pan tulisan mamah mah butuh. Apa bapak oge jadi mun rekomen teh sok arera. Pak jadi moal meuli HP teh. Nah, jadi atuh nganu second bisana nu weuteung mah can aya duitna. Heueuh kembae we asal kamerana alus. Jadi rek iraha meulina. Nya ayeuna atuh pan keur butuh ieu keur neangan heula ieu na Facebook yeuh. Info pasaran HP-na hargana sabaraha harga pasaran HP ieu. Bapak mah ngaco. Nah jadi ngaco sagala. Ieu keur neangan ieu. Mamah mah lain hayang pasaran, mamah mah hayang meuli HP. Heueuh meuli HP ieu keur neangan heula harga pasaran, maksudna harga biasana. Harga pasaran teh. Heueuh da lain hayang pasaran, hayang HP. Ih, nu dibeulina oge. Heueuh HP ngan kudu nyaho heula harga pasaran meh teu kamahalan teuing. Nah pasaran kudu diteangan, HP nu diteangan mah lain pasaran, pasaran mah tuh aya di DKM. Alhamdulillah Pak, ayeuna mah si Abah teh panenna hasil. Mamah geus di kebon lain. Heueuh, kabeneran ayeuna mah cabena teh lada. Jadi laku. Kabeh cabe mah lada atuh ari mama. Emang menang sakumaha kitu si Abah? Aya sakarung mah ngan ayeuna mah mahal, da cabena lada pisan, beda jeung nu biasa. Cing, laku sabaraha eta? 500 juta. Cek si Abah ge mama bakal kabagean cenah hasilna engke. Anu bener eta 500 juta. Emang ngajualna ka saha? Ka bapana Mang Abret. Atunya heueuh ngajual ka bapana Mang Abret mah. Da juragan tanah eta mah. Si Abah teh ngajual kebon, lain ngajual cabe. Nah, ari bapak da kebon mah aya keneh. Isuk hujan, beurang hujan, sore hujan ayeuna mah peuting ge geura bakal hujan deui. Heueuh nyaeta teh langitna ceurik wae. Heueuh karek inget Pak, cek Mang Abret teh cenah hampura ka warga masyarakat. Nya hampura rek naon Mang Abret? Da teu boga salah. Ari bapak teh apa kitu? Mata ieu langit ceurik wae kunaon? Henteu atuh. Emang kumaha kitu eta? Cek Mang Abret ge, langit teh sedih, terharu ka Mang Abret pedah teu boga duit. Jadi ceurik wae langitna. Matakan ieu ulah sok ulin wae jeung Mang Abret ari mama. Kitu tah jadina bejakeun ka Mang Abret teu kudu menta hampura. Warga nu rek menta nuhunna oge. Mang Abret mah teu kudu menta hampura. Arek nuhun mah ka dieu atuh song duitna. Dari Nah, song duitna. nya heueuh dari mana-mana oge nuhun mah song duit. Ceuk saha eta? Mang Abret.